lamun ayat anu tadi ngajelaskeun bahwa jelema anu kakenaan ku rahmat teh jelema anu taqwa. Taqwa teh jelema anu iman nuturkeun ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi anu ummi anu tertera dina Taurat jeung Injil, nu ngemban amanah ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Etalah Kangjeng Nabi urang. Dilanjut ku Gusti, Qul bejakeun ku anjeun, khitab ka Kangjeng Nabi, qul ya ayyuhan nas. Tadi ge qul khitabun, qul ngucap sira Muhammad, khitabun lin nabi yaiku khitab kadoe Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bejakeun Muhammad, sampaikeun ku anjeun Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Kangjeng titah ngabahasakeun ya ayyuhan nas secara umum, menyeluruh, lain bae khusus ka urang Arab, tapi manusia sadunya nu kuari aya dina 5 benua: Asia, Amerika, Australia, Eropa, eta nu 5 benua eta, Afrika. Bejakeun ke seluruh manusia naon? Ya inni rasulullahi ilaikum jami'a. Saenyana kaula ieu adalah utusan Allah ka arajeun kabeh, lain khusus urang Arab, lain Asia, tapi jami'an semua kabehna. Masya Allah. Lantaran orang-orang Yahudi nyangka bahwa Kangjeng Nabi teh adalah Nabi Arab, Rasul Arab, nya nama sakadar jang urang Arab, mantak dilahirkeun di Arab. Kulantaran orang Yahudi berprasangka seperti eta, Allah nurunkeun ayat ieu ngajelaskeun lain jang urang Arab hungkul Kangjeng Nabi teh, inni rasulullah ilaikum jami'a. Kabeh Amerika sa Amerika, Asia sa Asia, Australia sa Australia, Eropa sa Eropa, Afrika sa Afrika, kabeh. Ya ayuhan nas, kabeh, lain sakumacek Yahudi kabeh. Dumantak lamun aya jelema teu iman ka Kangjeng Nabi, boga prasangka bahwa Kangjeng Nabi man Nabi Arab, khusus yang urang Arab. Salah ke dira di akhirat bakal dikulubnya na. Emang hui dikulub bae. Anu kuari kota tangko tetengieun pabrik di negara urang agamana lain Islam kulub. Geus puguh nu di Amerika anu pararuti barule anu teu Islam kulub. Di Eropa anu geus acak-acakan tatanan akhlakna kuari geus teu pararugu, engke di akhirat kulub. Dikulub bae, di Australia dikulub. Tah nu mantak lamun hayang loba nu gareulis ke di neraka milu jeung nyana ge.
nyana jadi bintang film urang tukang nongtona milu insya tuh nyana ge embungin nonton mah osok ngan tetep embung aya milu mah cek nyana ge osok nonton mah nyana ge nu mantaknya nyana nyaho ka bintang film segala Hema Malini segala Sasi Kapor Damendra eta segala jangan nyaho eta teh sok nonton kajen ku kumaha beh pohara bintang-bintang film kitu Amerika segara mah bejakeun ku aing eta nonton bet milu ke di ditu lamun teu tobat nyana masyaallah masyaallah. Yalah inni rasulullahi ilaikum jami jang saeta jang seluruh manusia manusia nu mana manusia anu kadatangan informasi berita tentang kenabian Kangjeng Nabi berita tentang kerasulan Kangjeng Nabi berita tentang syariat Kangjeng Nabi berita tentang mujizat Kangjeng Nabi bagi jelema nu kadatangan informasi berita-berita tentang kerasulan Kangjeng Nabi nyana kahitoban kudu iman ka Kangjeng Nabi teu iman kulum insyaallah kumaha lamun henteu datang berita kaya ning di kutub baheula kuali mah eueuh anu teu kadatangan berita eueuh di mana anu teu kadatangan informasi boro-boro di dunia boro-boro di bumi di langit bege informasi aya aya Apollo bejana ka ditu cenah deuk di negara di luhur langit besi di dunia di bumi ku ari naon ngaranna padat ku kontrakan ieu nya deuk nyieun kontrakan di luhur langit nu ngontrakna saha meureun di ditu malaikat teu butuh kontrakan cenah jelema aja kumaha ka ditu na engke dibawaan ku Apollo ragag di jalan sia ieu Apollo datang ku ari Apollo tiba heula deuk nyieun nagara di ditu hayang nyaho mana buktina bahkan Armstrong anu pernah nyana ka luhur langit bejana aju nyana ngadenge suara azan asup Islam ku ari teu meunang nyaritana naon asal nu asup Islam teu meunang asal nu asup Islam teu meunang ngomentar mentar tembak Muhammad Ali baheula asup Islam begitu ngomentar deuk ditembak dijagaan diberepel ku ari nyana Parkinson jadi nyana lempang nama tapi kudu ditungtun deuleu teu lain deudelan kos robot bae kitu tuh Michael Jackson asup Islam dikakalakeun paeh Lady Di asup Islam set dengan berbagai cara ngaguling lah dan lain sebagainya paeh Masya Allah Mike Tyson hampir ditembak ngan teu ngomong ku ari diganti ngaranna Yusuf oh ji Masya Allah nu asup Islam teh teu beunang komentar nu ku ari di Indonesia kardinal nu dikirim ti Swiss ke Indonesia ti Amerika ke Indonesia haju menang hidayah kita ngabalikeun dana ka ditu di samping eta teu meunang komentar nu di Sukabumi anu di Cianjur anu di Jakarta cara ricing bae jana eta vion Kristen teu meunang ngomongnya di samping kudu ngembalikeun ka ditu ngomong tembak nah itu berarti tetep aja dapat ngomong kecuali duta tadi teu boga misi asup Islam ngomong masalah ya Allah garalak di urang mah kuari di urang kiai naudzubillah min zalik kiai misalnya asup Kristen aju nyana dakwah di Kristen sabodo teu tembak-tembakan di urang mah sabodo kumanyana bae Allah saydaekeun mah tu nyana aya kiai asup Kristen atau aya naudzubillah min Kristen asup Islam loba di urang asup Kristen aya kiai na ge nu asup Kristen aya atuh hidayah nu bogana Allah mentak urang bersyukur ka Gusti Allah urang lahir di Indonesia di lingkungan anu muslim
anu sanajan nagarana lain negara Islam tapi lingkungan nama lingkungan Islam urang menang hidayah langsung bentak dulu bapak urang ka masjid ngariung eta nu ngadidik urang pertama sanajan kagede kena loba neuleu abah di hareupeun TV salah abah tah mah pangara ya urang ngadidik anak ceng ulah ceurik gadi jeung abah urang nonton TV ceng sepenting mah eta si aceng teh ulah ceurik we tuh TV tuh aya igel-igelan tuh cicing kan teh eta keur dididik tah sarua jeung ceng mun ceurik sia nonton TV bae nya cengnya cara abah ye abah geus hobi jasa nonton TV ceng tuturkeun abahnya datang ka paeh ulah ditinggalkeun TV-nya istiqomahan ku acengnya tolol teh coba eta sarua jeung kitu eta sebenarnya mah ya Allah lamun kieu mah sia ceurik bae ayo milu ka abah ayo urang ka masjid salat duha ayo cicing geus di dinya tah abah salat duha heula Allah nyana ceurik bae kajen ayo terus kayaknya leulekeun bae kieu we geus siapa yang eureun ieu ceurik ge eureun nyana ge kena ear-earan ayo kajen di masjid terus urang mah salat bae Allahu akbar kage eureun mun teu eureun paeh nyana nyarada dididik geus engke ge boga sejarah tah si budak teh aing mah baheula lamun ceurik dibawa ka masjid neuleukeun abah bae salat kainget-ingeteun kan kuari nu kainget-inget aing mah lamun ceurik dibawa ka TV kita nonton orkes matak sedeng kuari nyanda jadi biduan teu karasa tah urang ieu keur carita lingkungan nu pangheulana ngadidik urang yuhawidanihi wa yunassirani indung bapak lingkungan indung bapak wa yumajjisani ya Allah tah jadi lamun kuari aya nu nyaritakeun teu datang informasi ke Amerika bohong teu datang informasi ke Eropa bohong teu datang informasi ke Afrika bohong teu datang informasi ke kutub-kutub mana nu teu datang informasi teu aya geus kuari lamun jelema teu iman ka Kangjeng Nabi ka Kangjeng Rasulullah berarti di kulub bengke di akhirat urang mah alhamdulillahirabbil alamin lamun bener-bener pangeran Allah buktina Kangjeng Nabi urang diutus ku Allah pangeran mah meureunanan anu nyiptakeun langit jeung bumi muhun kumaha allazi lahu mulkus samawati wal ard pangeran teh anu ngutus Kangjeng Nabi teh Allah ngaranna allazi lahu mulkus samawati wal ard anu nyiptakeun langit jeung bumi geus kulantaran bumi jeung langit diciptakeun ku Gusti Allah atuh Allah teh raja langit jeung bumi Jokowi jadi raja sa Indonesia doang Obama sa Amerika doang nyana jadi raja teh Atut jadi raja lah sa gubernur mesantren kuari can keluar diganti ku muridna Rano Karno tuh eta teh kan sautek teh jadi raja Zaki Ismet Iskandar ngan sakabupaten nyana jadi raja lurah lah sakuku jana mah leutik jana mah RT lah rakyat dengan 20-an 20-an RT mah raja eta raja leutik eta RT boleh sangka sih eta Masya Allah raja asli nama Allah alladzi lahu mulkus samawati wal ard anu nyiptakeun langit jeung eusina bumi jeung eusina ana langit bumi nang nyiptakeun Allah teh raja dunia akhirat raja Masya Allah anu terus-terusan neuleukeun ka urang raja deka mana sia leumpang ka mana sia ayo deka mana sia deka mana sia make jeung kekreditan sagala rupa engke ge sia pae sia ku aing geus dideuleukeun bae modar sia
bawa mobil sia ke kuburan cak Allah. Ayo kreditan sia. Mobil mah teu bawa kreditan mah terus ke kuburan. Nu bakal jadi orai di jero kuburan. Sia. Deka mana sia usaha aja bakal nambah balik-balik keneh ka aing. Ayo sia. Hah? Dagang sia. Nah hayu-hayukeun nafsu sia, hah? Ayo sia nyokot duit di bank, anakan incuan, bawaan, ayo sia moal kebal deui ge. Sedangkeun eta can katotor ku sia duit bank. Bank bawa ku sia ke jero kuburan, moal bisa tapi kreditan bank. Anak-anak jeung incuna datang bakal jadi kalejengking sia di jero. Ji, cak Gusti Allah aing neuleukeun ka sia. Aing teh raja. Allazi lahu mulkus samawati wal ardh. Masyaallah. Aya deui pangeran salian Allah. Saha tu nu nyieun langit jeung bumi? Salian Allah aya teu aya? Mantap. La ilaha illahu. Teu aya pangeran anu wajib disembah kecuali huwa Allah. Nu nyiptakeun langit bumi katut eusina hiji Allah. Bahasana ge make bahasa qasr. La ilaha illallah. Oh, pangeran nu wajib disembah nu nyiptakeun langit jeung bumi kecuali huwa Allah. Kumaha cenah kiai atuh mun aya dua pangeran teh nu nyiptakeun langit-langit tu nyiptakeun bumi-bumi coba bae atuh. Andaikeun aya dua pangeran nu nyiptakeun langit hiji, pangeran nu nyiptakeun bumi hiji, jadi dua pangeran teh. Geus atuh pangeran jeung pangeran engke bisa silaturahmi. Silaturahmi engke. Wih, cek pangeran bumi, wahai masyarakat, saya akan berkunjung ke Tuhan langit. Engke Tuhan langit sarua bae wahai para malaikat, kaum-kaum di negara langit, saya akan berkunjung ke pangeran bumi. Ih, indah jasa. Satu ketika aya kles. Aya kles garana ge hubungan bilateral. Weh. Atuh meureun engke nyieun kedutaan. Di langit aya kedutaan bumi, di bumi aya kedutaan langit. Beuh, mantap. Jadi berarti engke urang bisa tur melalui kedutaan. Masyarakat bumi engke urang tur ka negara langit lantaran aya kedutaan langit di dieu di bumi. Jana nyieun pisah. Malaikat nyieun pisah untuk berkunjung ke negara langit. Negara langit yang bisa untuk berkunjung ke negara bumi. Engke kan bisa bobogohan antara masyarakat langit jeung masyarakat bumi. Geus kulantaran bobogohan bebesanan. Bisa bebesanan. Urang ngabesan ka langit. Oh, jauh udah. Kadang-kadang langit bebesanan jeung bumi. Masya Allah karim. Indah amat tuh masalah. Andai kata pangeran dua. Terjadi seperti itu. Begitu perkawinan terjadi, boga anak hiji kelas tidak bisa dilanjut, kandas rumah tanggana, ngancam masyarakat langit. Ka masyarakat bumi kitu keneh. Tidak bisa begitu saja, tetap aja lah yang bisa diancam. Sama urusan rumah tangga. Kulantaran sakitu, urang tetap bisa diancam gitu baik. Masyarakat bumi kesuka bumi neangan teluh. Wah. Waduh. Udah neangan teluh jang neluh malaikat. Malaikat di luhur ge deui neangan jampe-jampe. Mantra-mantra. Terjadilah peperangan. Kedutaan bumi jeung kedutaan langit geus tidak sinergis lagi. Akhirnya mengadakan gencatan senjata. Wah, perang masyarakat bumi jeung masyarakat langit. Malaikat mengeunahkeun bae nya neangan bom-bom di luhur. Wah, di boman urang ti luhur ka anak urang hese. Wah, urang meureunanan nyilip ka kolong-kolong. Wah, ayo. Terus mal menang urang.
mal menang sebabnya nama kan teu kadeuleu urang kadeuleu iya bisa terjadi peperangan ala terjadi peperangan masyarakat atau engke pangeran jeung pangeran teu beres hei cak pangeran bumi eta kumaha sih sia pangeran urus atuh masyarakat sia di atuh masyarakat sia cara teu beres kunaon atuh nolak masyarakat aing moal ribut presiden jeung presiden pangeran bumi jeung pangeran langit ribut akhirnya pangeran langit marah pangeran bumi marah pangeran langit neuk ngarusak bumi dibalikeun ku pangeran langit atuh langit dihancurkeun kiamat sia kiamat ajur depan pangeran kawasa cak pangeran langit ajurkeun ku aing sia bumi aing mah pangeran kawasa cak pangeran bumi atuh aing kawasa sih dipeldukeun ku aing sia langit acak-acakan sia tarurun ka handap ayo ka mana sia di handap ayo rusak tah andai kata terjadi dua pangeran pasti aya ribut kajen kuku mage ribut atuh ieu dibagus-bagus ge hubungan negara jeung negara tetep aya satu ketika meribut aya PBB tinggal aya PBB tetep bae ribut PBB emang bisa menyelesaikan permasalahan teu janya lagi boga kepentingan PBB teh lamun bisa menyelesaikan permasalahan mah meureun kitu Libanon selesai Yerusalem selesai Israel selesai henteu namun PBB bisa menyelesaikan permasalahan mah dek naon atuh bae gempur-gempuran Suriah digempur Baghdad digempur Yaman digempur lain dek menyelesaikan permasalahan nyana mah dek nambah masalah PBB ngaranna doang perserikatan babi-babi bangsa-bangsa salah lain nah ieu cacakan urang jeung urang manusia jeung manusia keles terus Iran geus eueuh perwakilan di PBB Baghdad eueuh perwakilan di PBB dan beberapa negara akan keluar dari PBB hancur kajeun kumaha ge sebab teu sapagodos lain dek nyelesaikeun permasalahan. Nah, kulantaran gitu atau peperangan terjadi terus-terusan bumi bae di bumi peperangan atau komo pangeran yang pangeran ego natara ringgi pangeran cacakan presiden bae nu boga ego tinggi ribut atau komo pangeran aing tuh bisa dikitu-kitu pan aing mah pangeran cak lu teh atuh aing pangeran ngadu pangeran jeung pangeran anak kalana pangeran jeung pangeran bobogohan atau pangeran jeung pangeran bebesanan anak kalana ribut mantak pangeran salian Allah hiji pangeran mah sebab mun dua ribut lapas adata tuh Masya Allah yakin rusak lamun aya dua pangeran tak hiji jawab la ilaha illahu pangeran wajib disembah angin huwa Allah geus kulantaran pangeran Allah nu mangeranan langit bumi eueuh pangeran kecuali Allah atuh Allah teh nu ngahirupan Allah anu ngamaotan yuhyi wa yumiit ieu urang hirup nang Allah itu nu geus paraeh nang Allah urang kajenting olahraga bae kajenting olahraga bae wayah paeh mah paeh bae kajenting nyanda boga apotik modar obat loba jasa pan di apotik mah paeh bae tetep sugan nu boga apotik mah teu paeh ieu paeh dokter nu nyahun ka obat modar sarua bae mata ku ajar urang paeh dokter ge modar ieu atuh sia deus bae watak urang lamun mantep pasrah diri ka Allah geus ulah make ieu jeung itu hiji bae Allah kelas tinggi mah kos gitu jaka bege ti eueuh ka aya na Allah kuari aya diurus ku Allah dihirupan ku Allah isuk pageto bakal napaeh ja ku Allah jia teu ku bari ka Allah ti kuari wawukeun diri urang ka Allah sebab di henteu-henteu ge urang tetep bakal ka Allah percaya teu percaya ka Allah teu percaya secara kafir tetep ka Allah urang nu percaya tetep ka Allah ji di kumaha tuh haju ieu rezeki geus diatur ku Allah waktu urang di jero beuteung ieu teh rezekieun urang geus dicatet ku Gusti Allah 4 perkara geus dicatet waktu urang di jero beuteung hiji umur urang pendek jeung panjangna geus dicatet
Nomor kedua adalah rezeki urang, loba jeung setik geus dicatet. Nomor katilu adalah pagawean urang, bagus goreng geus dicatet. Nomor kaopat saadah jeung syaqawah, bahagia jeung cilaka sorga jeung neraka geus dicatet. Geus kumaha deui atuh. Mata urang tinggal bersyukur we ya Allah, alhamdulillah urang dijadikeun hamba anu pangmulya-mulyana. Iya na manusia haju iman ka Allah. Aju orang daek ngaji, daek ibadah, geus pohara jasa. Mentak mun nyaritakeun surga bakal dieuseun ku jalan takwa, ragap dada aing berarti beres geus. Geus atuh manya si Ahok, manya tuh seteguan. Pasti ketika Allah di Quran nyaritakeun surga bakal dieuseun ku jelema takwa, urang cekel dada aing. Ai teu isin mah man tagfa'a minhu billahi wa rasul maka atuh maneh kudu arariman sing percaya ka Allah. Ya Allah teh anu nyiptakeun langit bumi katut eusina tur teh pangeran kecuali Allah. Nu Allah teh yuhyi wa yumiit, iman atuh ka Allah. Nomor kaduana iman marane kabeh ka Rasul Allah. Saha Rasul Allah nu terakhir teh an-nabiyul ummi, nabi nu bangsa ummi. Bangsa ummi nu teu nulis teu maca. Nu mantak teu nulis teu maca lantaran mun nulis atawa maca beusi dianggap Quran dadamelan Kangjeng. Sebab masyarakat saat eta di negeri Arab jarago pantun, jarago syair, jarago bahasa, bilagah bahasana. Geus Kangjeng teh lamun make maca jeung nulis beusi dianggap Quran buatan Kangjeng. Geus Kangjeng ummi. Inna ummatun ummiyah. Kami adalah umat bangsa ummi. Bangsa ummi teh teu nulis teu maca. Kangjeng teh Nabiul ummi. Kangjeng Nabi anu bangsa ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimati, anu ngimankeun ka Allah jeung ka seluruh kalimat-kalimat Allah yakni Al-Qur'anul Karim. Kangjeng Nabi iman ka Allah jeung iman ka Al-Qur'an. Sok urang imankeun ka Allah jeung imankeun ka Kangjeng Nabi. Lantaran Kangjeng Nabi teh nabi nu ummi nu iman ka Allah jeung iman ka Al-Qur'anul Karim. Urang dititah wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Tuturkeun Kangjeng Nabi engke anjeun pasti jasa bakal menang pituduh. Pintar urang teh mun geus boga pituduh. Pinter galau, pinter nganyahokeun pangeran. Jelema nu pinter manyaho ka pangeran. Lain jelema nu pinter asal jadi profesor bae padahal kafir, bodoh eta teh kitu. Di dunia di profesor, di dokter padahal teh nyaho ka pangeran. Otak bae siga bol monyet heran. Tapi teh nyahoan ka pangeran atuh bodoh eta teh nu kos kitu profesor odob teh. Hasil penelitiannya tentang obat-obatan, profesor di bidang gitu farmasi, hebat jasanya nanti. Setelah diteliti daun mengandung terjadilah obat akan bisa mengobati anu kunyana kadeteksi buah mengandung anu. Setelah engke bakal diracik gitu, bakal ngajadikeun obat untuk pengobatan anu deteksi
kunaon atuh dirinya henteu kadeteksi di mana Aisyah asalna teu nyahoeun nyana asalna ti mana lamun nyana nyahoeun mah profesor teh asal sia ti mana cai mani ai cai mani asalna ti mana tina taneuh ai taneuh anjeun saha ang tadi geus dijelaskeun alladzi lahu mulkus samawati wal berarti urang teh nang nyieun Allah geus lamun nyana pinter nyana nyaho ka diri sorangan bahwa diri sorangan teh diciptakeun ku Allah tina makanan tina cai mani tina makanan tumbuh tina taneuh berarti urang teh tina taneuh atuh berarti taneuh nang nyieun Allah atuh moal henteu nyaho ka diri urang nyaho ka Allah bahwa Allah teh pangeran nyana diprofesorkeun nyana didoktorkeun nyana diinsinyurkeun didokterandeskeun tapi teu iman ka Allah sarjana bodoh teteh mun hayang nyaho kabodohan nyana deuleu engke di akhirat dikulub gagolotrok kuari nyana boga pabrik kuari nyana mobilna mewah naik baby band naik Lexus naik Rolls naik Alphard kuari nyana hirup senang-senang sorgana engke di akhirat nyana bakal dikulub ujian urang mah kuari naik angkot nya kurang deui duitna tengah jalan mogok deui aduh ampun biasanya panas luar biasa tapi engkena ka sorga ulah ka amin baheula benteu orang pede iman pan ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah ya surga ulah yang senang-senang di dunia mah cukup naik 08 we cukup 08 mending anu lempangna lempeng mah gerebek aduh aju bangun teh di rem teh kitu tah urang nanya pir kenapa enggak direm blong wah cek aing nabrak bisa ye tapi orang mah senang we hiburan orang mah naik angkot hiburan naik sepeda hiburan lempang hiburan engke di akhirat karak bebeneran asli nikmat tuh la'allakum tahtadun lamun urang nuturkeun Kangjeng Nabi sedangkeun Kangjeng Nabi teh utusan Allah anu Kangjeng Nabi teh sambarangan diutus ku Gusti Allah hiji dibere mukjizat Al-Qur'anul Karim dua dibere mukjizat di luar eta ketika sahabat kabutuhkeun cai cor dina ramona ketika permintaan musyrikin bulan hayang turun bulan Masya Allah dek kurang kumaha belah 2 bulan asup nu hiji ka dieu keluar deui maca 2 kalimat syahadat naik deui tangkal korma nah madep ka Kangjeng Nabi maca 2 kalimat syahadat kurang kumaha batu-batu maca uluk salam ka Kangjeng Nabi assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya Habiballah assalamu alayka ya Rasulullah eta kapan mujizat Kangjeng Masya Allah ketika Siti Aisyah ngaputan tengah peuting kemudian ragak jarumna kemudian parem lampu Kangjeng Nabi asup cang tepikeun ku caangna wajah Kangjeng Nabi jarum bisa beunang deui bisa kacokot deui ku caang-caang eta kan lain mujizat tirang mana aya beungeut anu bisa caang mana aya tapi eta Siti Aisyah ge kaget masyaallah ya Rasulullah icang-cang teh aya naon cak Kangjeng Rasul ilah iman jeung yakin nu aya dina qalbu nembu syu'ana yakni sorotna kana beungeut setiap manusia bakal caang ngan aya nu dibuktikeun ku Gusti Allah aya nu henteu ngan wali-wali Allah cak Kangjeng Nabi engke bakal caang kacaanganna bisa nempo kana naon nu aya di jero kantong jelema bisa nempo nu aya dina dada manusia buka coba ge barang kade woi bener aya buluan kos kitu bae teh kudu make iman anu teger justru di jerona tatrek kabaca begitu lempangna jelema daga datangna jelema kabaca eusi kandungan hatena kaya
kanyahoan nu hayang motor, nu hayang mobil, nu hayang jabatan, nu hayang kawin deui moal teu. Caang yanzuru binurillah. Mukmin soleh wali Allah bisa ningali dengan cahaya Allah. Caang seret. Atuh ulah-ulah aja lebat tuh Baitullah bisa kadeleuplak. Lauhil Mahfuz bisa katigali deuk kawahat. Tuturkeun Kangjeng Nabi. Lamun urang nuturkeun Kangjeng Nabi bakal nyaho sebab Kangjeng Nabi ngajelaskeun ieu haram, ieu wajib, ieu sunah, ieu makruh, ieu ya Allah. Tuturkeun Kangjeng Nabi wattabi'u la'allakum tuturkeun Kangjeng Nabi jelas la'alla tetaroji nu dimaksud mah lain taroji tetapi yakin ente nuturkeun Kangjeng Rasulullah nuturkeun Kangjeng Nabi Muhammad bakal menang pituduh caang nyaho ka aslina pangeran nyaho ka aslina pangeran pan urang mah kuari percaya ka Allah ai ka aslina macan nyaho komo tah kafir mah urang mencan nyaho ka aslina naon sebab bingung keneh jelema nu bingung eta can nyaho ka aslina pangeran bingung keneh kunaon tuh urang ge ieu aing si kawin tamual eta can nyaho ka pangeran aing geus nyaho ka pangeran cet setiap-tiap jelema anu diciptakeun ku Gusti Allah engke ge bakal aya jodohna engke mah tinggal nungguan jodoh aing bae adapun geulis jeung jorek kumaha Allah nu penting aing bogoh gitu mah aing geus lese-lese. Ji. Jelema nu ngabingungan dunia encan nyaho ka Allah nu asli. Kakarak percaya di lisan doang. Encan datang kasir. Sebab naon ngabingungan rezeki pancak Allah sia mah ibadah bae ka aing. Ulah osok utar atur urusan aing. Naon urusan aing? Urusan aing ngarizkian sia. Sia mah ibadah ka aing. Urusan rezeki aing nu ngatur. Kos sia milu-milu urusan aing bego sia. Kan ieu kan jelema barego ieu kabeh. Wattabi'u la'allakum tuturkeun Kangjeng Nabi bakal menang pituduh urang yakin. Boro-boro urusan agama nu teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi limbung. Cacak-cacak urusan dunia bae urang teu nyaho teu nuturkeun nu pinter atur ipu tapi lamun urang nuturkeun nu nyaho nikmat urang deuk ka Bandung nanya ka nu nyaho mang aya ka Bandung ka mana oh ka Bandung sia deuk naik naon deuk naik mobil ngeteng apa langsung atuh langsung mah babari sia ti dieu ka dieu ta ka Cikupa terus tol ulah eureun-eureun terus bae eureun-eureun di Bandung sia engke ge aya tol bae terus engke ge aya tah engke aya petunjuk-petunjuk Bandung tuh nah ieu rutena tah aya nu nanya ka nu nyaho mah ngeunah coba urang nanya ka Haji Pendi Haji kuliah ka Bandung nyaho mah Haji nyaho ka mana jalanna ti dieu ka Belaraja ti Belaraja ka Merak naik perahu ka ditu kapal feri heuh deuk ka Bandung eta Bandung dirinya Belanda coba yuk. Tanya ka Bandung. Atuh kayang urang ulah ngomong itu nyaho mah. Ulah ngomong make nuduhkeun deui. Nah ieu dolur mudinun teh nu kos kitu tah. Nyasar nyasarkeun. Dirina nyasarkeun batur atuh acak-acakan. Barang datang ka Lampung teh nya ka ditu. Ai Bandung mana? Cak urang Lampung, euy bego. Nanyakeun Bandung di dieu cak teh. Tah eta urang kudu urang di dieu we ge kudu masuk inget ka jelema anu ieu teh anu naon garang hayang nyaho kareta sia di Jakarta mah aya kareta urang kampung atuh kareta teh kudu kareta mah panjang jaknyana panjang aya jalan ada kos mobil atuh panjang nya mangan jalanna khusus aing hayang naik kareta jaknyana cak urang kampung lah geus ulah SSS ya ka Jakarta. Cirina asal aya anu harus kata kareta. Oh nu kos kitu. Asal nu kos kitu geus teu eureun eta kareta. Geus siap da aing geus nyaho geus kos kitu mah.
tah nyana langsung bae ka Jakarta hayang naik kareta tadinya beda nyaho pos-pos teh nyaho teh dibere nyaho mere meuli artis di mana teh dibere nyaho datang nah aya ieu tukang kue putu eta duker didorong-dorong kereta ikut saya datang jam wae di dinya cak tukang kue putu apa-apa nih ulah jangan apa-apa ini kereta caknya nanti kereta apa udah ayo dorong caknya nanti atuh tukang putu bingung ini apa-apaan udah jangan apa-apa ntar saya bayar caknya nanti di cak tukang eta teu nyaho kue putu ieu caknya ini ada suaranya ngik eta bodoh teh kos kitu hese urang kampung mah aya deui nu bodoh kos kumaha jelema endek ka Surabaya urang kampung kabehan urang kampung kabehan urang kampung hese terus datanglah nyana ka beos deuk ka Surabaya naik kereta meuli nyana kereta Bima kan hebat bos geus dibeuli kacisna geus cak nu saurang teh ieu urang angel keneh mending ngopi heula yuk di mana ngopi atuh meuli aju di sisi dang kareta abeng ke urang ngeunaheun ceuk ayo bener oge bener meuli nyana kopi aju ngararoko we sisi jalan kareta nyana kunaon teu nanyakeun kareta Bima nu mana aju jam sabaraha berangkatna urang kampung atuh eta teh kos kitu jelema urang kampung mah begitu aya kereta pugu kereta barang wah kereta berangkat ceknya dia kereta berangkat oh nana langsung berangkat teh saurang oh saurang nang ngudag-ngudag cepetan ceknya cepetan aduh aing geus teu kuat cekna ieu aing teu kuat aing mah geus tinggalin we ka jadi cekna wah saurang mah anteu bungah ka ditu naik pugu kereta barang gerobak ceknya nah aduh masyaallah batur aing ku bodoh-bodoh teuing ceknya nah teu bisa naik kereta aduh masyaallah ceuriknya na ceurik ngahing di stasiun cerik kajahoan ku masinis nu saja Pak kenapa nangis saya ketinggalan kereta Bapak mau kemana ke Surabaya naik kereta apa mana karcisnya ini mah kereta Bima iya atau belum berangkat tuh keretanya masih ada hah belum berangkat iya yang tadi mah kereta barang ya cek jalan teh Japar kebenaran si Japar Japar si anu salah bego si anu salah tadi aing cerik si aku dicerik cek jalan teh Masya Allah si anu salah cek jalan teh orang kampung mah hese Aisyah Japar-Japar kasa batur kulang geus Aisyah sangaran payandi cek jalan orang kampung kabeh brengsek guys ya Allah teh orang kampung hese teu nyaho ya atuh kuduna mah ai endekna kareta teh kereta naon jam sabaraha berangkatna kudu dijelaskeun henteu tadu mantak ke eta teh kudu jelas bodoh mantak nuturkeun ulah kana bodoh tuturkeunlah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal mislek nuturkeun Kangjeng Nabi ujianana bahagia fid dunya wal akhirah tuturkeun Kangjeng Nabi ulah ieu mah aya musodek milu aya Nabi Asep urang Bandung nguru tukang beca milu aya deui kuari Nabi di Tangerang milu deui aya deui Nabi di Cikupa aing mah getek gadengeuna aya Nabi lahir di Cikupa sia iman ka Nabi iman sa Nabi sia Firdaus urang mana urang Cikupa maknya Nabi urang Cikupa aing mah gara retek ngadengeuna teh ieu kuari komo kuari mah kuari ieu loba anu nakal-nakal ngalain-lain Kangjeng Nabi Rasul ngalain-lain ka Kangjeng Nabi urang Nabi kuari di Indonesia sakedeung deui bakal rame ge sakedeung deui bakal rame sakedeung di negara mah di negara ieu mah negara urang teh geus dikendalikeun ku orang-orang anu teu bertanggung jawab negara urang ieu dikacaritakeun mah geus asup nyulusup kuari ka tubuh pemerintah
Jadi engke ulah kaget di pemerintah aya di pemerintah bagian pendidikan engke bakal nyaritakeun nabi yang asli bukan Muhammad bakal di pemerintah urang mantap kukula di bejaan bae ti heula engke lamun geus timbul oh jaheuh emang sia mah kitu bae oh jaheuh ih teh kebeneran ieu tah urang mah ulah nuturkeun sasaha wattabi'uhu tuturkeun Kangjeng Nabi Muhammad la'allakum aja tak kumaha tuh kajeun antepkeun jang naon eta ge gerak Allah maksudna kumaha maksudna hayang nyaho datang ka mana iman bangsa Indonesia ditimbulkeun nabi di Surabaya timbulkeun nabi di Bandung timbulkeun nabi di Jawa Timur di Jakarta di mana-mana di Palembang ya hayang nyaho coba kekuatan iman bangsa Indonesia anu hirup di tengah-tengah negara demokrasi tapi imanna kumaha coba hayang nyaho coba terus-terusan orang dicoba ku Gusti Allah melalui nabi malah mah kuari teu kudu neangan malaikat Jibril lu asli loba kuari mah Jibril geus aya eta dicoba urang ulah kaget badak urang kalem-kalem mun aya nabi misalna datang kajeun antepkeun habak mah maling minta doana urang kayana nabi kula nabi akhir zaman cakjana setelah Kangjeng Nabi Muhammad kula diangkat jadi nabi oh sia nabi boga kitabna kitab naon aya teh kitabna aya cakjana coba aing deuleu tah aya gambaran mah geuning kitabna iho nyieun deui atuh sia nu bagus gambarna coba mending dikitu-kitu ku urang mandi kitu-kitu aing minta duit atuh nabi jeung urang teh mending minta duit ku urang nabi hayo sia terus ya kena jadi nabi ku ke tungtungna ku aing dikusrukeun sia Kangjeng Nabi umat terakhir Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'di nabi deui sabada kaula cek Kangjeng Nabi tuturkeun Kangjeng Nabi anu nyahoeun Kangjeng Nabi mah alam-alam nu kuari nyahoeun Kangjeng Nabi alam nu samemehna nyahoeun Kangjeng Nabi alam anu berikutna Kangjeng Nabi dijaritakeun aya alam lahut, aya alam jabarut, aya alam malakut, aya alam nasut, aya alam barzah, aya alam akhirat. Kangjeng Nabi nu jaritakeun. Bakal jelema anu kitu musyrik ka neraka, nu kafir ka neraka, nu iman ka sorga, kecuali nu iman tapi mau maksiat, nyana bakal diseuseut heulang ke di neraka, nu ngredit di ka neraka keun heula anu kitu. Naon gara-garana uang bank di neraka keun heula nu ngabohong nu korupsi nu maling nu zina neraka heula geus beres bersih karak di ka sorga keun cak Kangjeng Nabi tuturkeun Kangjeng Nabi masyaallah ngaran-ngaran manusia mah teu luput tina dosa cek Kangjeng Nabi lantaran nu teu berdosa mah malaikat anu selalu berdosa mah jin atau setan urang mah antara malaikat jeung setan kadang berdosa kadang teu kadang berdosa kadang teu maka dibere jang nyeuseuh dosa urang sampai sapeting salat 5 waktu cek Kangjeng Nabi lamun urang baju kotor kumaha seuseuh cak sahabat lamun diseuseuh engke bersih ke lamun geus bersih dipake kotor deui seuseuh deui ke lamun kotor deui seuseuh deui nah begitu oge salat cek Kangjeng Nabi urang awak kotor salat kotor deui salat deui kotor deui salat deui bersih ya Allah kumaha cenah cek sahabat lamun ieu urang ayeuna kitu naon nyeuseuhna make cai kotor atuh kotor bae cek Kangjeng Nabi kumaha lamun urang salat inget ka karung bae atuh kotor bae salat bae salat kan nu bener salat wattabi'uhu la'allakum tahtadun ulah cara nu naik kereta tadi teu nyaho pugu kereta barang ditaekan cakna ini kereta Bima cakna teh bloon geus urang pilih lamun urang dek milih calon gubernur nu bener-bener bisa ngabangun mun urang dek milih calon bupati nu bener-bener bisa ngabangun urang milih calon lurah nu bener-bener bisa ngabangun kitu kene presiden bener-bener bisa ngabangun abeh ngeunaheun eta urusan dunia ketika urang dek minta petuduh kiai deuleu kiaina ulah anu aya muatan duniawi urang kiaina ulah aya muatan partai kiaina ulah aya muatan organisasi
kecuali aduh bisa di partai ikhlas, bisa di organisasi ikhlas, salah. Lamun di organisasi nyana aya kabutuh mal beres, tapi lamun di organisasi ikhlas cara NU baheula atuh salah. Ulah aya muatan nu mantak maju ge Ki Hasyim Asy'ari baheula, Kiai Wahab baheula, Ki Sa'ad baheula, ikhlas di NU na. Aya NU nu kuari wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan tetep. Ya teh imah urang kajen jore-jore ge. Eta teh imah urang, imah Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia adalah NU. Geus NU teh ya imah urang, geus kajen kumaha ge tetep urang balik ka imah. Jadi imah batur mah urang teu betah. Balik kan bareng balik ka imah urang, eueuh kentengan bocor. Jandela eueuh. Aju neuk miring. Dia kumaha kan ieu? Ya diomean, lamun teu bisa diomean ditongton. Ya NU urang guari kentengna bocor, jandela eueuh. Ya kos kieu. Sebab para sini baik. Para sini geus urang neangan jang anu mere fatwa ka urang nu ulah aya muatan-muatan partai, organisasi, muatan-muatan pribadi ulah aya. Hiji be hukum. Cak Al-Qur'an haram. Cak Al-Qur'an wajib. Cak Al-Qur'an sunnah. Adapun deuk dipake deuk henteu sabodonyana. Sakali haram kredit anu duaakan haram bae ulah make jeung duhulah dehela sagala teu majulah sagala naon legleg ku sia maju jahanam. Sakali tolak tilu bain ku bain bae ulah make jeung tolak tilu jadi hiji ulah geus bae tolak tilu beres geus jadi ngeunaheun pan urang. Wah tidak beri kemanusiaan legleg ku sia beri kemanusiaan. Kiai cenah ieu kumaha kunaon ieu geus tolak tilu tapi ku ari hayang balik teu bisa ku daya muhalil cenah cak KUA meunang geus ku nanya ka aing sia ka ditu ka KUA geus sia percaya ka KUA ka ditu sok nanya ka aing atuh mere jeruk henteu sia ka aing jere tungtungna teh Kiai kadana nu ami satu nu haseup ye masih keneh bae blon teh Kiai tuh wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Tuturkeun petunjuk nu bener. Ulah engke nuturkeun nu salah. Tukang putu pajal kareta. Kita teu beres, tuturkeun nu bener nu nya horute di ka Bandung malah ka Lampung. Teu beres. Tuturkeun nu bener. Lamun naik kareta Bima atuh Bina. Bima ulah naik kareta. Barat eta. Jeung orang kampung mah mal beres aja kajen ku kumaha ge kula kamari ka Singapura di Singapura mah kan serba leuk internasional jadi eta teh naon kadang-kadang hotel teh kan make kartu lain make kunci ngan make kartu beres Haji Pendi kartuna kartuna teu kabawa di jero kartuna nyana keluar begitu asup ka jero kumaha mukana cak cenah ieu kumaha mukana ieu cak cenah endang kieu bae di sisi lawang batur geus arasup nyana mah di sisi lawang bae kieu bae aya nu liwat keur naon mah Haji keur niis cak cenah gengsi mah aya tetep atuh banyak niis di dinya jadi jero ge make AC eta jelema gengsi mah mantak naon bebeja kartuna tinggalin gitu di jero tetep nu gengsi mah teu niis sakeuna di dieu barang balik deui ngagoler niis keneh bae hakan niis ya tah urang kampung masih ngade kartu ya Allah hese jasa jadi urang teh lamun nuturkeun kudu nyaho jalan kudu pinter ngeunang la'allakum tahtadun. Geus Kangjeng Nabi da kuari teu aya urang hese nuturkeun Kangjeng Nabi. Atupan terus kan ku sahabat Khulafaur Rasyidin. Urang teu kazamanan ku Khulafaur Rasyidin. Paloba wali sanga baheula. Teu kazamanan wali sanga. Apan kuari gambal aya kiai teh anu bener-bener asli nuturkeun sakumaha Kangjeng Nabi Muhammad. Allah tabah itu turun ke mal kebal hirup di alam dunia. Gosoknya ke muatan-muatan.
kadang nama bau ceramah pohara. Saudara-saudara sekalian, jangan salah, kita harus mengikuti Kanjeng Nabi sebab Kanjeng Nabi itu adalah uswatun hasanah. Mantap biasa, beres. Sampai disinilah cerita saya, ceknya nata. Insya Allah kita sambung kembali. Beres, salaman yang panitia. Pohon mere amplop. Pohonnya nah berangkat. Jangan lagi mikiran we, goblok amat ceknya panitia ye. Ieu naon pohon, jangan ieu aing balik ulah. Waduh, balik deui nya ka dieu. Balik deui. Waalaikumsalam. Ada apa Kiai kok pulang lagi? Sorban ketinggalan. Yang ada sorban. Di mana? Itu kali itu di situ coba di teangan tuh cenah. Cak panitia, untung Kiai ke sini. Emang kenapa? Saya lupa ngasih amplop. Emang itu maksudnya. Tak ulah dituturkan Kiai kos gitu mah blon. Mantap Kiai kos gitu mah ulah. Dulu dong. Gorenganan jero nama amplop. Ulah, moal beres tuturkeun Kiai kos gitu. Moal beres Kanjeng Koko make. Mau disebutkeun lagi aya. Moal beres Kanjeng Koko. Masya Allah. Eta kumaha cenah nu kampanye atuh kalau mau eta mah kepentinganna naon? Nya kiai kampanye nu kuduna kiai teh ngajelaskeun rukun wudu, kiai ngajelaskeun rukun salat. Hari iya kampanye di panggung demi partai P3, demi partai PKB, demi Golkar dan lain sebagainya. Kiai itu beres sama kos gitu. Ulah Kiai ulah benang ke kos gitu. Segala disumbang majelis lah, disumbang pondok lah, disumbang mobil lah. Ya DF amat eta Kiai Al-Qur'an nu mulia, numun ditimbang Al-Qur'an saayat bumi jeung langit. Eleh ku saayat Al-Qur'an, beratan ayat set. Ku ari diojol jeung mobil apaan sa goblok amat teh Kiai. Diojol jeung majelis talim tolol amat teh Kiai. Ayat saayat ditimbang di akhirat, bumi langit. Hijikeun jeung ayat sayat beratan kene ayat hanya untuk majelis talim, hanya untuk pondok pesantren, hanya untuk yayasan, hanya untuk kepentingan duniawi. Tol sama kiai nu kos kitu. Aduh. Ieu mah ditage wattabi'uhu la'allakum tuturkeun Kanjeng Nabi. Abeh maneh meunang pituduh jeung jelas meunang pituduh. Abeh mun naik kareta bener naik kareta, lain numpakan tukang putu. Mun ka Bandung bener ka Bandung, lain ka Lampung. Ieu la'allakum Iya kuari baloba nu nyasar ke dalun mudilun. Hajusa geusna jelema ka Lampung salah, bebeja ka balik. Kula ka Bandung dibere ka Lampung salah, emang salah. Seserian tolong teh coba. Eta teh jelema dalun mudilun teh. Aduh salah wae atuh. Atuh kuduna mah menta hampura kan. Menta hampura kula salah. Aduh masyaallah. Geus anak itu sabar duit teh ka Lampung, ongkosna ku kula ieu tah digantian kula hampura jasa ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal kula hampura jasa. Geus jasarkeun tah ieu dioba ongkos tah bu kula jasarkeun eta nu hebat mah. Ih kuari kiai nu ka Golkar pugu salah teu daek aku salah boloon. Endahan seuserian teh kiai. Hehehe naik kapan sa goblok. Ngajual ayat nu sakitu mulyana hanya sekedar jangka pansa. Ayat nu sakitu mulyana anu kuduna mah liwajhillah zat Allah, ngaluhurkeun agama Allah. Kunaon atuh pake dudunya eta kan tolol na ka bina-bina, kolol ka hulu-hulu. Atuh eta mah hurang ge eleh kunyana. Jae ge hurang anu di dia aya tayan mah. Ieu mah kiai eleh. Hurang onan kecepek. Ieu kiai hurang berarti eta. Tah, nu kos kitu. Loh, cak kiai teh aing balik ngaji atuh balik sia. Kanyahoan ge ku batur. Ulah wakas ulah ka hudang langan. Oke bae. Aduh, masyaallah kari. Minkum
qaumi Musa ummatum bil haqq ummatun yahduna bil haqq wa min qaumi Musa tila sawarena kaum Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ya ummatun jamaatun tegasna jelema golongan yahduna nudukeun ka manusia kalawan lurus haqq. Masyaallah. Di zaman Kangjeng Nabi Musa, setelah Kangjeng Nabi Musa teu aya, dicana ku Gusti Kangjeng Nabi Harun teu aya, dilanjutkeun ku Kangjeng Nabi Yusa alaihi salam ke tidinya ge teu aya deui nu nuruikeun, tapi kan undang-undang nama syariat nama tetap syariat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam dengan landasan kitab Taurat. Tidinya lah mulai acak-acakan ikhtilaf. Ulama-ulama Yahudi baheula ikhtilaf cak ieu kieu cak ieu kieu cak ieu kieu. Wah, terepeh ulama. Masyaallah. Geus yeun berbagai organisasi-organisasi baheula di zaman baheula teh untuk meluruskan umat. Tandingan organisasi aya deui bae untuk meluruskan umat. Kabeh dari tanah untuk meluruskan umat. Pacekcok anu luar biasa. Ieu organisasi, ieu organisasi, ieu kelompok, ieu kelompok. Aya anu individu terepeh pabelit baheula. Jelema menta fatwa ka dieu salah, ka ditu salah, ka dieu salah, ka ditu salah. Aduh, sulit. Ti dieu lah aya sekelompok manusia anu tetep nyekelan kitab Taurat. Ngamankeun kitab Taurat, berfatwa terus melalui kitab Taurat nu asli. Tengah hiding batur nyeun organisasi nyeun kelompok nyeun perkumpulan tetep bae nya nama diaromongkeun diejek dicaci maki tetep bae aing mah aing sia mah sia bae. Poare eta. Heuy, terus-terusan. Di naon kitu ngaranna disingkir-singkirkeun. Tetep nyana nyekelan kitab Taurat nu asli. Batur mah nyeun naon kitu gara kelompok berdasarkan Taurat tapi aya muatan duniawi. Nu ieu nyeun kelompok aya muatan anak muatan jabatan. Nu ieu aya muatan kekuatan geng-gengan. Kabeh make atas nama Taurat. Masyaallah horenganan paegan ku ari kos kitu ti baheula. Tah urang ngaji tafsir bajini aho. Careurik jelema nu asli kok kieu amat sih. Ieu pake Taurat, ieu Taurat tapi jerona ieu dunia, ieu jabatan, ieu kekuatan. Ieu geng. Tetep bae make kitab Taurat. Ieu nu asli disingkirkeun. Kulantaran nyana tetep bae. Kekeh dina nyekelan hak. Aya nu dibunuh segala rupa. Seret segala rupa. Makin zolim keayaan kaum, keayaan pemerintahan. Nyana tetep bae taruhanna nyawa aing mah Taurat mah Taurat asli. Wah, Yahudi teh kapisah-pisah. Sehingga nyana keluar ti negeri Israel. Terus ke Yordan. Di Yordan terus nyebrang ke negara-negara lain, serak jadilah ditukangan negara Cina. Kidinya nya ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb. Geninganan ieu negara teh kuari teu make kitab Taurat. Di mana-mana ngomongna Taurat tapi muatanana jabatan. Di mana-mana Taurat tapi muatanna dunia. Di mana-mana Taurat tapi muatanna geng-gengan, kekuatan dan lain sebagainya. Gusti amankeun abdi nya nama tetep bae dakwah sakumaha Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Teger teteh terus anak baranakan halimpo hirup teh pindah ti Israel ka negeri Cina, ti Cina terus aya hiji daerah anu didinya tentrem luar biasa. Nu waktu Kangjeng Nabi Isra kapanggih ku Kangjeng Nabi kelompok anu nyaman iyalah umat Kangjeng Nabi Musa anu nyana ngamankeun diri nyekelan Taurat anu asli. Aya terus sampaikan ke zaman Kangjeng Nabi
nu mantak di dieu dit lestarikan dina ayat wa min qaumi Musa tina sawarena kaum Kangjeng Nabi Musa ummatun aya segolongan manusia yahduna bil haqq anu nyana terus nuduhkeun make hak wa bihi yadilun dengan hak nyana lurus adil anu luar biasa kunaon make jeung dicaritakeun kos kitu ka Kangjeng Nabi horenganan Muhammad engke umat anjeun bakal pabelencai kabelah dieuna aya anu ngaku Syiah belah dieuna aya anu ngaku Wahabi belah dieuna aya anu ngaku Ahli Sunnah wal Jamaah ieu secara global kabelah dieuna di Indonesia dibangun partai-partai iyalah partai ieu ilah partai ieu ilah partai ieu wah make label Islam kabeh taruhlah teh mah partai secara nasional organisasi ieu organisasi Muhammadiyah ieu organisasi Persib ieu Persib jamaah ialah organisasi HTI ialah organisasi Hurud ialah Ahli Sunnah wal Jamaah NU dan lain-lain sebagainya makena kabeh Al-Qur'anul Karim paberencai lamun nya dek kaluhurkeun agama Allah mantak naon ngahiji tapi kita teu bisa dihijikeun Muhammadiyah jeung NU teu bisa ngahiji datang ka kuari NU Muhammadiyah baheula onam di zaman Gus Dur masih keneh direpokeun bisa kuari geus teu bisa mantak urang nutur-nuturkeun nu kos karena itu keula tuh nu akurna mangga nu teu akurna keula emang nyana tanggung jawab di akhirat keula tuh aya organisasi anu akur hayu teu akur keula ieu organisasi kabeh make Al-Qur'an kabeh make dalil nangan disungut doang mah babari baheula nu mantak solid NU kunaon gitu lantaran aya ruh NU naon ruh NU teh kapan thariqah urang inget baheula mah asal mutamar NU mutamar thariqah mutamar NU mutamar thariqah asal mutamar NU mutamar thariqah sampai di zaman Gus Dur ketika mutamar NU mutamar thariqah selalu ngagendeng sebab naon roh NU adalah thariqah mursyidna aya nu ngalakukeunna loba kuari mana mutamar NU terpisah jeung mutamar thariqah teu bisa dihijikeun nu nyekel thariqah Habib Lutfi mutamar thariqah mutamar NU ketika orang ningali di jerona baheula mah 99% mutamar thariqah eta orang NU kuari henteu orang NU malah teu hadir secara praktis eueuh nu hadir atuh mana rohna NU urang-urang NU baik dulu atuh baheulana mantap kuat eta aya rohan bebegi garana mantap cek lagi imah urang ieu teh tetep kudu dirawat ngan kentengan hiji-hiji acan bocor panas kapanasan hujan kahujanan tapi ieu imah urang jual bae atuh moal ieu teh imah urang omean bae modal atuh kumaha atuh itu urang ngurubuhkeun ulah imah urang ieu kajian kumaha ge urang endong bae atuh di dieu embung kapanasan atuh urang omean bae modal atuh urang ngurubuhkeun ulah imah urang jual bae atuh ulah imah urang si bolak-balik kitu bae maksudna abeh nyaho NU teh keberadaanna kos kitu nyana sorangan anu ngomong kumaha la yahya wa la yamut nyana anu ngomong tidak hidup dan tidak mati kok nyana anu ngomong kok terus bae atuh omen ku sia ieu imah urang jual atuh ulah omen atuh modal sia balik deui bae heueuh ieu keur carita ikhtilaf kebenaran ieu lain nyaritakeun ngagogoreng NU lain urang NU lain ngan keberadaan NU seperti itu atuh cenah Muhammadiyah bae leuwih bangkrut atuh sia NU bae bangkrut atuh itu mah leuwih bangkrut aja urang ka mana mah tuh kudu ka mana sih jaga mal kebal ge siap modal ieu kumaha tuh ieu keur carita ikhtilaf dicaritakeun ku Gusti Allah di antara kaum Kangjeng Nabi Musa aya umat anu mantap
tetap nyekelan Taurat selalu nuduhkeun ke umat make kitab Taurat bil haqqi wa bihi adilun. Nu matak dicaritakeun ka Kangjeng Nabi, umat anjeun ge Muhammad engke moal kebal setelah anjeun teu aya bakal paberencay. Ku ari kurang karasa ilah kiai jeung kiai kamari keur zaman kula leutik keneh sono. Kula leutik keneh lamun diajak ku abah kapanggih masyaallah moal dibejakeun kiai-kiai nu geus bararaot kapanggih di Tangerang padahal mah nyana teh kiai teh ki intelek kunaon tatangkeupan sono jasa kula neulekeun bae masyaallah. Haju itu kiai nu intelek teh zarah ka dieu ka abah ngobrol luar biasa. Sonoeun amat. Haju kapanggih jeung kiai Banten anu sono amat. Haju ti dieu abah ka dieu sono amat. Aju di dia abah ka dieu keur carita zaman buya be silaturahmi ka sono amat. Aju kumpul jeung kiai-kiai sagala kibustoni kimaani kabeh sararono amat. Aju aya perkumpulan pertikahan, aju kula milu ka ditu ka Pandeglang karumpul kiai-kiai sararono amat. Weuh nu kieu nu kitu kuari. Di ka mana ka anu aya kiai anu dayang. Wih, saya aya ka mana? Aya undangan ka itu kiai. Gitu saya kan nembo pokoknya mau aya kiai anu aing mah teu hayang embung mah kajian ku kumaha mun deuk beda waktu aing mah geus pokona teu bisa dihijikeun banyak ahli sorga kos kitu tah mah kos kitu mah jawara ya ge teu bisa dihijikeun deh aing mah borat batu goblok lain jawara atuh aing lamun aing kudu ngahiji keneh mah teu bisa satungtung jana can modar moal bisa aing nyabakannyana mun teu nyana ti heula paeh aing tidak eta jawara karaka kos kitu moal aing moal ngahiji ke di neraka nyalakan neraka aing seru jawara nu kos kitu mah atuh kiai mah lain gitu ge kudu sono aya kasalahan atuh hampura mentak naon atuh mun nyana bae teu ngahampura atuh kumaha umat doakeun bae sih masyaallah mudah-mudahan juga doa sorangan aing kunaon hasud bae yeuh Gusti pangmicenkeun atuh ieu hasud masyaallah kunaon kapanggih jeung kiai anu henteu sinergis amat jeung kiai anu pun aya naon sih pada diri abdi kunaon sih anu kuduna urang para pemimpin kiai teh halal limpu urusan masing-masing mah urusan masing-masing urusan mah isa masing-masing kehidupan masing-masing atuh ai sono mah sono bae kudu silih hargaan silih hormat ieu mah kan lain. Wow, nu di partai ieu ngomongkeun partai ieu, di partai ieu ngomongkeun partai ieu, nu di organisasi ngomong sa organisasi keneh, sa NU keneh ngomongkeun keneh bae. Deuk kumaha beresna? Horenganan geus dicaritakeun ku Gusti bakal kos kitu. Ka bakal kos kitu karasa ku urang kuari. Jaheuh horenganan. Tapi Muhammad bakal aya di antara umat anjeun anu teger jekelan Al-Qur'anul Karim. Nyana teu pamri kumaha teu pernah ilu biung jeung nu sejen nyana siap nanggung risiko diomongkeun nyana dicaci dimaki sieun teu sieun tetep bae jekelan Al-Qur'anul Karim cakena haram cakena makruh cakena wajib dicaritakeun diomongkeun ku batur kajen teuing aya kege umat anjeun Muhammad sarua sakumaha umat Kangjeng Nabi Musa urang ngeunaheun tah kos kitu ngadengen la yazalu taifatun zahirina 'alal haq wal eureun Muhammad umat anjeun teh segolongan ayo terus ngalahirkeun hak merangan kebatilan melalui cerita-cerita melalui bahasa-bahasa tetap baik nyana terus zahirina 'alal haq sampaikeun ka nyawa taruhanana aya ke umat anjeun Muhammad. Tah urang rada deres kos di rumah alhamdulillahirabbil alamin tinggal di teangan horengan teu abu-abu kabeh aya nu jelas konengna aya nu jelas beureumna apa naju kitu atuh anu jelas ieu kan nu abu-abu nu brengsek teh nu abu-abu nu brengsek eta kiai nu abu-abu brengsek Al-Qur'an hadis dicaritakeun tapi abu-abu brengsek. Tapi ayang ke sebagian umat anjeun sakumaha umat Kanjeng Nabi Musa yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Nyana selalu nuduhkeun kalawan bener jeung nyana terus lurus melalui mawa bener engke umat anjeun ge aya. Ulah cangcaya Muhammad hirup di mana bae aya umat anjeun bakal diangkat jadi wali. Moal pati-pati diangkat jadi wali lamun teu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Aya bae engke ge umat anjeun Muhammad masyaallah.
numantat Kangjeng Nabi begitu dicaritakeun ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi tiis, alhamdulillah Gusti, aya keneh berarti di akhir zaman sakumaha zaman bok-brokna aya bae. Lampu anu caang, jang pamuntayangan umat kajen kukumaha ge. Tetep aya bae engke wa bihi ya'dilun. Jana kajen diomongkeun ge nyana bae. Dicaci dimaki nyana bae kajen teuing. Jeung jelas-jelasan nyana ngajelaskeun anak melalui dalil-dalilna. Tetep bae moal eueuh satungtung masih keneh jauh keneh ka kiamat, ke geus deukeut ka kiamat, kakarak serentak solihin wabeh ditiup ku angin sepoi sejuk set maut dengan seketika. Kakarak di dinya ambalayah geus kiai-kiai, bangsa ustad bajidor. Ongkoh jadi kiai di masjid nyana, di panggung nyana, anu ngawih nyana, anu maca Quran nyana, nu nyanyi nyana, anu berpolitik nyana, anu nyekel agama nyana, anu ngariung nyana. Jadi borongan eta mah percis oko supermarket. Jadi kiai nu borongan kiai supermarket. Nyana kabeh eta teh lain bagus dukas kitu ngaranna ngarau ku siku cak Sunda mah. Aing ngarau mah pan kudu ku ieu set bagus. Ieu mah ku siku endeu kumaha beunang. Tah eta urang Sunda bisa ngarau ku siku sia mah moal beunang ajeun ku kumaha ge. Tah eta kiai anu nyana politikus, nyana kiai, nyana kitu bintang film, nyana artis, nyana eta ngaranna ngarau ku siku. Moal beres moal beunang tuh ngarau mah set plek ngarau ngaranna. Ieu mah ku siku teh ieu het kumaha? Hayu rau ku sia, rau ku sia. Hah, dijorogkeun ka sumur sia ku aing ayo. Tuh ya. Jadi urang alhamdulillah aya ayat ieu terjatah horenganan ti umat Kangjeng Nabi Musa nu dicaritakeun ku Gusti Allah. Aya sebagian umat anu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun, nu mantak kuari disitir di dieu dicaritakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad anjeun sebagai Rasul Allah nyaritakeun bahwa pangeran teh kaula, bahwa kula teh alladzi lahu mulkus samawati wal ard, anu kula teh la ilaha illahu, anu kula teh yuhyi wa yumit. Nah maneh supaya dituturkeun engke nu nuturkeun ka maneh kabeh pada nuturkeun maneh ngan di akhir bakal paberencai engke aya sebagian umat anjeun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa qata'na wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin wa ya ghaliban ghaira maghlubin ij'al min amrina ya Allah faraja wa makhraja ya sariqal mustasykhin wa ya ghawsal mustaghithin innaka ta'lamu makanana wa ta'lamu alana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.